dihina dunia, dicaci dunia, difitnah dunia. Da eusina mah lain eta. Naon atuh Allah keur nawaran mupus dosa. Mata balik pengajian ti dieu itu isuk aya nu ngahina, nu nyaci jeung nu maki. Kalem we. Teu kudu geurgeus gedebug jeung jebrod teungeul deuk naon. Sidik batur mamitnah urang teh mancing urang. Da hakikatna mah ari setan mah pinter. Nu kedul ka masjid digoda ku kedulna, anu osok ka masjid digoda ku ujubna. Di mana bang? Masjid atuh. Dah hirup teh moal 1000 tahun. Si eta. Nya teu sadar cek kuring. Kunaon cinta ibu jika nu tunuh pangaosan wengi. Nah make jeung kudu diomong-omong. Nah, sabab Islam datang teh keur ngajaga perasaan. Islam datang teh keur ngajaga perasaan, teu meunang nyaritakeun imah ka jalema nu teu boga imah, teu meunang nyaritakeun sawah ka jalema nu teu boga sawah, teu meunang nyaritakeun motor ka jalema nu teu boga motor. Lamun Islam geus nepi ka dinya aslus tah. Pan urang mah lain. Boga kongkorong anyar singlidkeun tiung ka tukang diadengkeun 8 gram. Meni pikarujiteun hirup. Pek bae deuk seseureun nepi ka calawake ka dinya. Mau gelang teh dia nepi ka dieu nyamper pengajian teh hayu ngaus nih rujit make anting gede singlidkeun tiung ka tukang ngadenge ceramah teh teu ka kuping teh ustad hayang nyintreuk aing mah tah naon eta ngaranna ria ku pangaboga sedegen Islam teu meunang nyaritakeun harta banda ka jalema nu sangsara, teu meunang nyaritakeun imah ka jalema nu teu boga imah, teu meunang nyaritakeun sawah ka jalema nu teu boga sawah. Nah bisi mah panas batur jelema anu boga sifat kitu luhur teuing kaituna teh jadi hayang dipuji mata kalau mana kitu teh puji ya Pak ieu teh 8 gram sae nya batur mas tos 10 teu dibeja-beja nyerieun hatena teh kuduna kumaha atuh ieu teh 8 gram nya alhamdulillah emak mah gaduh abdi mah teu gaduh atoheun ayo urang masuk di layanan ieu teh 8 gram karek 8 geus kikituan tempo nu urang kalau tok moning dipakeun di rumah itu panas urang panas nar teh neraka jadi hartina kade sieun ku neraka akhirat tapi di dunia dijarieun kapanasan diriku milik batur karerab diriku rezeki batur maju urang nu panas tiris batur meuli mobil urang anu ka rumah sakit batur meuli sawah urang nu ratog angen kumaha lamun batur meuli mobil bisa-bisa sih eta tutung di rumah sakit nya nyeu neraka cek kuring matak nu ngaran hirup mah Islam datang sing bersih ieu hate enjoy we hirup teh da urusan milik jeung rezeki mah kitu keneh Pak lebih hade duit leutik kateureuy jeung kadahar daripada gede ukur jumlah menang mah heueuh sabulan teh 10 juta ngan ka rumah sakit unggal minggu ya leuwih hade nu sangsara 500.000 meuli beas meuli deungeun sangu wal dahar ku segede peureup belewok nya jadi di mana atuh kabunga hirup dina syukur matak hirup nu kajadian ka bapa deuk alus deuk goreng tinggal bersyukur jadi ibadah tong ngabanding-banding rumah tangga urang jeung rumah tangga batur tong ngabanding-banding salaki urang jeung salaki batur da ngaran-ngaran geus jadi takdirna mah Pak moal bisa dipungkir takdir teu bisa dipungkir kulak canggem bagja awakun payakun milik Allah moal bisa dikumaha-kumaha kuring ti bareto nepi ka ayeuna nya kana kopeh teh jarang make sorban henteu gamis henteu teu bisa nya kieu nah nya emang karakter asli kuring kieu teu bisa mengada-ngada ulah pedah leungit bea datang corona kongkorong dijual sagala dijual meuli deui kongkorong tina lajada hasil tina COD-an da eta mah hidup penuh dengan kepalsuan nya acuh hirup nya tapi pan geus katakdirkeun mah ku Allah geus katakdirkeun anger kuring ti Logawa datang ka dieu anger panggih di jalan Pak Ustad nana padahal kuring kieu coba Pak RW gami sing badag udeng sing gede sorban ngagaplek tasbih cekelan deuk ibu nyebut Ustad ka Pak RW moal kumaha cek ibu alah Pak RW tobat nah Pak nah da lain takdirna matak gerak cicing dina takdir masing-masing